jadi ingat tanya ke dia kan nyai teh. Ai eta nyai indit ka pasar nya. Naon? Nempuan kue, terus nempuan baju. Nyai boga duit. Henteu Kang. Atuh nah teh boga duit mah di ka pasar. Ya atukeun we Kang kan nanaon ogenan kudu ditinggalian heula. Tangke lamun geus boga duit kakarek dibeli. Kapan teh boga duit? Sih teu boga duit tapi da tenang Kang. Nyai teh miluan arisan. Oh, miluan arisan. Ngomong teh apa nyai miluan arisan? Kan ka ibu-ibu ari ibu-ibu mah geus di tahun kamari. Abi mah tahun ayeuna miluanan. Oh gitu. Gede urang menang banyak. Ya lumayan we lah Kang ajang meuli kue jeung baju bedug mah. Saan si eta? Irari bukan eta arisan teh nya? Nya nyebutna mah cenah tahun ayeuna cenah pas lebaran. Abi ge dacan apal Kang? Mah nyacan apa? Kapan barang tiap bulan teh nyai mayar lin? Encan. Encan. Atuh encan mah moal meunang aku mah ge nya. Apaan abi teh ngahajak Kang. Miluan teh engke pas lebaran kan pasti keluar meureun. Yo. Ya moal mungkin atuh komo lu yang ngaranna arisan mah dikoclok. Pastina gitu ngaheulakeun anu geus lalila anu iuran nanti lebaran kamari mau anu kakara naon store ayeuna. Ari si Akang kan abi teh ngahajak Kang. Miluanana teh ngadadak ayeuna. Jadi engke teh pasti keluar. Wah mungkin keluar nih, wah mungkin itu ge mikir meureun ieu roh mencetak kakara ngiluan. Paling lagi di tahun engkekeun. Terus kumaha atunya Kang nya? Ya urang teu jadi meuli baju jeung meuli kuehna. Sok aneh-aneh wae. Boro abi geus plak ili Kang. Ah bae lah, untung we can aya can kapanggih. Wah mun kapanggih tah. Era meuli teh kudu boga arisan. Aduh, kita bisa boga pikiran kitu bakal menang. Bakal pimenang ya. Ngiluan di karek ayeuna. Nih, ari sugan teh arisan teh langsung keluar. Boro henteu miluanana ti tahun kamari. Iro. Karena saat itu bakal menang baju yang kue. Sarua.